Mana anjing bisa bahas ku aing. Goblok kamari aing ditipu si anjing kemana nya? Teangan ku aing di itu anjing. Kamari mah dia si anjing. Aing 2 kali loncat itu sekali. Kamari ka dieu aing kang ngejebur si goblok anger teh hiber. Gimana ku aing teangan podahan geura. Oh no. Lah sapuna kemana? Oh iya si anjing sapuna dia. Ini tuh bubuk si anjing nanti ka dieu deuh gitu kumaha. Kok bukan ku aing kana huluna gerak anjing tuman wae. Toiba ya toiba ya ayana sepenali wahawala da anjing kenangan deui. Jadi dua anjing kudu mah. Sekenang-kenang teh anjing dia. Ya toiba ya toiba ya rawa ayana sepenali wahawala alah, aji genah sia. Tuh si anjing kena nahawan gerak ku aing goblok. Ya toiba, ya toiba. Allahu Akbar. Sia kamari naon maksudna ka aing? Naon sia datang-datang goblok. Kamari ka aing nipu ku ieu anjing bajar aing geus di gawir 2 kali anjing, geus sekali kadang anjing. Naon sia? Ya anjing. Nah, goblok. Naon sia? Goblok si anjing. Hai sia, goblok, geus. Naon itu naon sia? Sia kamari naon maksudna ka aing? Iraha sia. Kamari aing ngagejebur ku saku ieu anjing, ditu ceuk sia bisa hibar. Iraha. Kamari sia aing nginjem hapu ceuk sia bisa hibar ieu sapu. Oh nu kamari. Heeh aing ngejebur anjing bahasa balik aing. Sia mah meureunna kurang teknikna anjing. Nah teknik kumaha sia anjing? Sia kudu make teknik segala lupa ge tuh tejang diluncat. Maksudna kumaha sia? Cing nempo. Atuh paingan sepeda salah sapulain sapu kieu nu bisa hibar mah. Sapu kumaha? Aisyah lajo kamari neuleunak make sapu kieu make sapu kumaha. Lain anjing sapu anu nini lampir teh sia. Heuh jangan seueuh atuh ieu mah mal hibar Aisyah ieu mah tuh pira-pira ngabahan laler. Anu kumaha sapuna anjing? Sia teu ngomong ti kamari atuh nu eta mah teh bisa gitu. Heuh aing pan rusuh hujan atuh kamari. Aing ngomong ti kamari aing baseuh balik dicarekan anjing sia. Sia nyebutkeun bisa hibar. Kieu atuh keula. Ieu mah salah atuh sapuna aing poho kamari teh rusuh atuh. Nying sia mah. Kebeneran. Lamun sapu ieu sia hibar ieu mah aing jauh. Sapu naon ieu? Heuh sapu nu jiga kamarina video. Bener ya nu kieu sapuna sia. Heuh anjing aing mah aslina. Sok tempo. Awas anjing menipu deui sia. Tempo anjing nya HP. Sok bisa teu percaya mah. Dan nu kieu bisa hibar mah teh. Anu dia iya lu dipake kita ku si hari-hari teh ya sia anjing. Oh nu kieu sia. Aing nyeri ke babuk eta grenel. Oh tapi iya anjing lah kieu tuh. Nya cek aing oge sarua jeung kieu. Mirip. Heuh cek aing teh mah kamak-kamakan si teh tuh nanya heula. Nah, ieu mah ieu hideung itu mah. Apa itu mah menang ngechat. Ya pan anyar ieu mah jadi weuteung. Betul keneh. Heeh. Mana meuli ti di mana? Lain meuli aing pan ngahaja aing pan lalajok kitu sarua aing ge. Mana kungsi hibar? Geus aing naik katakan ka ieu kamari tak hujan gede aing. Hibar. Nah ada aing main dek hibar goblok we ka luhur. Naon atuh anjing? Dek nang ka aing mah kamari teh ka tepi. Terus di kitu. Ha dikeprak we ieu aing. Oh. Terus sango cek sia geus cobaan geus sia ieu. Heuh tah aing teh geus turun ti luhur ka dieu aing teh pan manang ka ieu asa. Heeh. Habak ku aing dahar eta mah jeung sikina bakat ku lapar ieu. Geus kitu teh anjing tanaga gede. Aing make ieu seak teh sia. Anjing, hibar make ieu sia. Lain hibar goblok aing mantong pan hujan gede. Ngabur mantap. Aing make ieu kumaha maksudna? Tah jadi caritana kieu. Silsilahna sapu ieu mah. Jadi sebenarnya mah dek teh kan dek mah takut ketinggian.
Sieun lamun luhur urang resep urang mun make ieu mah baheula sok aya nu make payung gitu nya. Jadi aing mah maksudnya kieu sieun sieun ku ketinggian aing mah. Jadi teu luas, ari dicek urang ieu tina caturangga ieu fisik. Wah, ieu geus mewah ieu barang ieu. Jadi ieu hiberna bakal teu Ade anjing nipu deui ka aing. wah, ieu mah asli ieu. Geter kieu deulekeun kieu ku aing. Panas. Panasnya. Heeh. Ada ku aing isuk-isuk di poe di luhur kayak ngejahit dia. Oh, meureun atuh goblok sugan aing emang. Akan me hampang geus ya. Me hampang. Jadi me jengat-jengat kita. Jadi ieu Lamun dikuplingkeun. heeh. Lamun ieu mah mun dikupling-kupling kumaha maksudna mun di luhur mun hiber. Jadi lamun kudu saimang mah ieu ku jelema wanian jiga maneh. Heeh. Tah, jadi Aing mah wanian. Aing mah wanian. Jadi posisinya teh kieu, Heeh. langsung jengat, langsung kitu asa Wah. majol. Tapi urang make doa ayeuna naikna. Teu kudu pokona mah. Kieu tah contohna. Kieu nya mah teh nya. Heeh. Ieu leungeunna kieu tah posisina kade sete. Lamun hayang kitu gina sok aya set. Ai kamari kumaha? Kamari posisinya kamari. Biasa kieu we aing. Ini dia contohkan kumaha sia kamari. Cepet bisa tibar kitu. Kamari teh dikiekeun ku aing teh. Aing teh lumpat. Katanya mual atuh. Kudu kumaha? Kieu posisina tah. Jadi mun suku nu katuhu ka hareup, tangan nu katuhu ka hareup. Oh, kudu saimbang. Heeh. Ieu kieu. Heeh. Kieu meureun. Tah, ieu tangannya ka dieu. Dieu. Heeh. Mun kitu-kitu. Montong goblok atuh. Hah? Naon sia kitu mah jorok. Aing bisa kudu dikitu-kitu. Da merang ieu mah tuh. Oh, merang. Tuh karek kata kerasana ge geus seukeut. Heeh. Tah geus kieu kalaunan tingali fokus panon ka hareup. Anggape di hareup teh rana bokai. Oh, kudu kitu.